Bismillahirrahmanirrahim. Basa Sunda mah beunghar ku kecapna. Saking ku beunghar-beungharna eta kekecapan dina basa Sunda, kecap anu dipake pikeun ngawangkong jeung jalma anu diajak nyarita ka urang, eta kecap anu dipake keur diri sorangan atawa kecap anu dipake keur kabatur aya bedana. Istilahna dina basa Sunda mah eta kekecapan teh disebutna teh tata krama basa atawa undak usuk basa. Tata krama basa ngandung arti aturan sopan santun dina nyarita jeung papada manusa. Eta tata krama basa teh dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyaritana jeung jalma anu diajak nyaritana oge anu dicaritakeunana. Tata krama basa teh tujuanana lain pikeun ngabeda-bedakeun jalma dumasar pangkat atawa status sosialna. Tapi estoning eta tata krama basa teh ngabogaan tujuan pikeun silih hargaan atawa silih ajenan jeung papada manusa. Ieu ragam basa atawa tata krama basa teh kabagi ngajadi dua bagian. Hiji aya nu disebutkeun ragam basa loma, kadua ragam basa hormat. Ragam bahasa loma dipakena pikeun jalma anu sahandapeun atawa sapantaran. Lamun ragam bahasa hormat mah dipakena ka jalma anu saluhureun, boh elmuna, boh pangkatna atawa umurna. Contoh kekecapanana, nomor kahiji aya kecap loma na balik. Lamun dirobah kana bahasa hormat ke diri sorangan nyaeta wangsul, lamun keur kabatur mulih. Nomor kedua aya kecap mawa, lamun dirobah kana bahasa hormat ke diri sorangan nyaeta ngabantun, lamun keur kabatur nyandak. Nomor katilu aya sare, lamun dirobah kana bahasa hormat ke diri sorangan mondok, lamun keur kabatur kulem. Terakhir aya dahar, lamun dirobah kana bahasa lemes ke diri sorangan nanada, lamun keur kabatur tuang. Hatur nuhun.